Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Sateuacan ngawalan pembelajaran dinten ayeuna, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna nyaeta tentang mika weruh kecap rundayan awalan N. Mangga ditingali bukuna di halaman 14. Silahkan dilihat bukunya di halaman 14. Nah, kecap dirarangkeun awalan N, contona tulis. Awal kalimah atau kecapna diganti ku N jadi nulis. Kalimahna geura tulis atuh ngaranna. Terus anu nganggo kecap nulis manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Conto anu kadua nyaeta baca. Asal kecapna dina baca. Ustazah ning jadi maca sebab dina basa Sunda teu aya tulisan atau kecap naca, tapi maca atau membaca. Contoh kalimatna geura baca atuh surat teh. Terus anu kaduana Burhan keur maca surat. Burhan sedang membaca surat. Contoh anu katilu nyaeta seuseuh atau cuci. Ditambahan N jadi nyeuseuh. Bukan ditambah ya, tapi diganti menggunakan huruf N. Jadi awalnya seuseuh, kalimatnya diganti pakai N jadi nyeuseuh. Kalimahna geura seuseuh atuh baju teh. Terus kalimah yang keduanya Imas keur nyeusseuh baju. Ayeuna hayu urang sami-sami latihan kawas contoh Ustazah Ajieun. Nomor kahiji asal kecapna tewak atau tangkap. Diganti N jadi newak. Urang damel kalimahna babarengan. Abdi newak hayam di buruan. Kecap nu kaduana nyaeta penta atau meminta. Ditambahan ku M. Kenapa ya? Karena tadi kayak persoalannya kayak baca. Baca tuh bukan jadi naca, tapi jadi maca. Sama kayak penta. Jadi menta, bukan nenta. Kalimahna Ujang menta acis ka bapa. Contoh anu katiluna nyaeta jieun sama dengan nyieun atau membuat. Kalimahna Nani nyieun kue sareng emma. Mangga anu nomor salajengna dikerjakeun ku nyalira. Silahkan
Nomor selanjutnya dikerjakan sendiri dan membuat kalimat sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Pengajaran Basa Sunda dinten ayeuna atus rengse. Mudah-mudahan Ustazah Nur Dewi carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.